Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna daramang? Alhamdulillah patepang deui sareng Bunda dina pangajaran 7 basa Sunda ngeunaan miara ingon-ingon jeung tutuwuhan. Artina nyaeta memelihara hewan dan tumbuhan. Langsung bae lebet kana materi paniten basa nyaeta ngaregepkeun pupuh. Contoh pupuh nu baris didugikeun nyaeta pupuh kinanti. Pupuh kinanti teh nyaeta salah sahiji pupuh wangun ugeran atanapi puisi tradisional nu ngagunakeun patokan guru wilangan sareng guru lagu. Guru lagu jeung guru wilangan dina pupuh kinanti nyaeta 8U, 8I, 8A, 8I, 8A sareng 8I. Dina contoh pupuh kinanti halaman 72 anu rumpakanna budak leutik bisa ngapung eta aya 2 pada atawa 2 paragraf sareng aya genep pada lisan atawa genep baris tina tiap paragraf. Contoh dina baris kahiji nyaeta budak leutik bisa ngapung. Nah eta teh aya 8 suku kata budak leutik bisa ngapung. Eta aya 8 jeung di akhiran ku huruf vokal U. Jadi 8U. Dina baris kadua nyaeta babaku ngapungna peuting. Tah eta aya 8 suku kata babaku ngapungna peuting. Jeung di akhiran ku huruf vokal I. Jadina 8I. Hayu urang regepkeun sareng kawihkeun pupuh kinanti di buku paket halaman 72. Wilujeng ngadangukeun. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapungna peuting, ngalayang ka kalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning bung-buahan, naon bae nu panggi ari beurang ngagarantung euteup dina tangkal kai disadako koreakan cing cobaku anjeun pikir nu kitu naon ngaranna pinter mun bisa kapangki. Tah saentos urang tadi ngaregepkeun pupuh kinanti di dieu kecap kinanti asalna tina kecap anti hartina dago atawa tina kanti hartina bareng. Pupuh ieu ngabogaan watek pikeun ngagambarkeun prihatin, harepan, ngadago, sareng tatarucingan atawa tebak-tebakan. Kinanti kaasup kana pupuh gede atawa sekar ageng. Alhamdulillah pangajaran dinten ayeuna tos rengse. Pamudah-mudahan ilmu nu tos didugikeun tiasa bermanfaat kangge urang kapayuna. Tong hilapnya kerjakeun latihanna di buku paket halaman 73 sareng 75. Sakitu nu tiasa kapihatur kirang langkungna nuhunkeun dihapunten. Ditutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.